Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langkung tipayun urang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nu di mana mere hidayah sareng inayahna ka urang sadaya. Dina keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat jeung salam teu hilap urang junjung ka nabi urang, nabi panutan umat Islam nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tema atau biantara anu tentang kebersihan. Nyaeta kumaha cara ngajaga pola hidup sehat sareng manfaat ngajaga kesehatan. Nah, urang teh kudu ngajaga lingkungan urang jeung awak nyalira urang yen urang teh tiasa ngajaga kesehatan tina panyakit nu aya. Kumargi urang teh kedah ningkatkeun pola hidup urang keur kapayuna di kawitan ti ayeuna. Sok aya hadis dina Islam anu tentang kebersihan salah sahijina nyaeta inna dofatu minal iman. Nu hartosna teh kebersihan sabagena tina iman. Nah, eta teh ku urang kudu dijaga. Salaku urang muslim anu taat, urang teh tangtu gaduh keimanan dina jero hate urang. Urang teh kudu bersih tina kotor atanapi najis anu nyebabkeun urang jadi teu suci. Allah mah resep kanu jalmi anu merhatikeun jeung ngajaga kesehatan, ngajaga kebersihan. Bersih eta teh tangtu kanu raga urang, diri urang jeung lingkungan urang. Bersih eta teh rupina macem-macem. Aya nu disebut bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Urang teh kudu bersih sagala rupina. Aya ibaratna kieu, bersih raga hanjakal hatena teu bersih nya percuma. Makana eta urang teh kudu ningkatkeun pola hirup urang keur kapayuna. Mun sakitu pihatur ti abdi, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.